نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para peziarah dimuliakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dina sahih kurang aya di Makom Sultan Banten anu geus teu biret deui, Sultan Maulana Hasanuddin. Aya Hasanuddin nu milu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang aya di makom wali. Ternyata nu diperkirakeun bakal 10 sampai 50 mobil. Orenganana ieu teu itu berat. Berat. Masya Allah. Sanu nitana tuh. Nah iyalah meureun poe urang lain semata-mata zara digerokeun meureun. Urang digerokeun, aya nu digerokeun ku tukang kopi. Aya nu digerokeun ku tukang kopea. Deres tama aya nu ngagerok. Ieu nu diajak ku kula mah eueuh nu ngagerok. Tapi milu. Ieu ku kula diajak ke teu meunang katoel haten. Sebab ieu dagangan. Barang dagangan teu meunang cacat. Aya nu paham aya nu teu. Tapi itu jelas kurang dina saya aya di Makom Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Anu nyana seorang raja, seorang wali. Kesultananana geus dibukukeun. Sejarah kurang maca meuli di perpustakaan buku Banten. Bakal kabaca ku orang sejarah-sejarah Banten. Tetapi dininya teu dipuat tentang ilmu kewalianana. Nyana selain daripada raja adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali makan bisa hibar. Mantak tadi aya nu ngaliwatan kula. Ieu lah nyana horenganan lapar. Ieu wali mah beda-beda wali mah. Anu tihula aya anu macet, aya anu biasa-biasa bae. Perjalanan wali emang geus kitu. Loloban nama ieu mah sebenarnya nama lapar. Lapar kadeuleu tina mata. Matana kunang antepkeun ku urang. Parak. Datang ke mana nyana? Geus pamit tadi ka kula, pamit cenah. Berarti lapar teu kuat ya. Maka Polda rek milu darah tapi teu digerokeun ku wali. Aya gangguan, aya musyawarah khususon sehingga nyana henteu bisa menghadiri ziarah ieu. Padahal nyana ieu dundek nyambut. Ai eueuh panggupai mah hese. Ai ieu mah ieu. Teu digupai teu naon. Maksa. Urusan kerajaan nama geus pada nyaho, tapi urusan kewalian nama hese. Urusan kewalian nama hese. Iyalah Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin terkenal dengan babat Banten. Urang lamun bisa ningali ku mata batin jalan nu direncanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin masih aya. Jalan menuju kota, jalan menuju gunung karang, jalan menuju pantai, jalan menuju Baduy, jalan menuju ke alam jin. Mantap ulah kaget lamun jarak ka dieu leungit.
Ulah kaget. Sering kali lalaki zarah ka dia leungit. Pamajikan ulah kaget. Nyawa-nyawa 5 tahun mau anak. Leungit. Sebabnya anak negara jin. Karena jin bakal seperti eta. Ulah kaget ngelaporan ka kula ge loba ziarah ka dieu leungit, ziarah ka dieu leungit. Ulah senyum-senyum bae. Masalah asana Haji Mamin ge direncanakeun malah leungit. Leungit direncanakeun. Ialah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun kuari nempo ku mata ieu doa perbaikan alhamdulillah. Nges genep kali perbaikan, mulai perbaikan ti Ki Amar Khotib kemudian dan lain-lain. Nah, ya kuari ya kagenep atau ketujuh ku Gubernur Banten. Ku Gubernur Banten. Perbaikan Masjid Banten sebenarnya nama dan sekitarnya ayat tata cara kewalian. Itulah diperbaikan ini kegenep atau ketujuh. Nah, ya dibangun, diperbaiki, kagenep. Ayat tata cara tersendiri. Ketika keluar tina tata cara ayah mamalah turunlah jabatanna dan lain-lain sebagainya. Nah, paweha mah make tata cara kukula geus bejaan tata carana nu penting duitna loba. Eta secara dohir, secara batin ya kudu pamit ka dieu. Kula di sebejaan pamit dulu PWH, pamitlah nya. Selain daripada ke Sohibul Makbar Wali yang kita harus anggap bahwa beliau tidak wafat, hati-hati. Ya orang di dia ya, orang di dia kan kredit deulekeun kumanehana, tempokeun kumanehana. Mana ya, mana dudulukeun nu hayang kawin mana. Ayah, jadi kadang kabeh. Ilang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seputar alam eta mun urang kaberenehan di dia bisa asup ka nagara jin. Hati-hati, mentak kula sering ngabahas namun diditukeun 3 kali salam. Salam ti Cikande, salam pasar atau terserang. Salam deui ka dieu, terakhir salam deui ka dieu. Gitulah tata carana, tetapi hanya orang-orang tertentu terlupakan, padahal kula sering masalah ya ngadieu carita lamun urang nempo di alam eta. Tapi kula ge dongeng doang, can nyorang nempo di alam eta, encan lamun nu Sataranja mah pernah. Eta ge beda alam kan, Sataranja ge beda alam. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya nama bisa hiber. Maulana Hasanuddin teh bisa hiber, dia ke Cirebon hiber, ke Cirebon ke dia hiber. Haji Pendi mah lamun nyaritakeun hiber teh nya nama ngahayal kieu. Atuh nya nama deket otakna. Lamun kamari Sunan Kalijaga bae ge endeu kahandap kudu ngarupa cacing atuh meureun ka luhur ge henteu ngarupa nyana. Henteu ngarupa manusia, mentak lamun urang ye endeu tapak di dieu atawa di sumaleun esuk. Guru baheula guru ya hati-hati lamun aya bangbara antep, lamun aya kupu-kupu antep, berarti kan diantep teh lain asli. Tapi lamun aya jelema nu mawa pacul jeung nu mawa pengki maning huda, eta maning huda tah Haji Pendi keur ieu pacul mah lulu jeung pengki, asal zarah pacul pengki, asal zarah pacul pengki datang ka kuari mantak sorakna sora nya nama aya kos kieu teu lulus. Nah eta teh lamun urang endeu kitu hayang istimewa loba ieu kori-kori anu baheula ku guru dititah tapak, tapi tapak teh samaleun Yesus. Nah eta teh panjang mun carita kos kitu, ieu carita mun aya binatang eta anta aya binatang eta berarti kan lain binatang asli. Nah iyalah di alam-alam eta nya ngarupa. Mantan di dieu bisi aya hewan naon sing hade atau misalnya ayeuna tiba-tiba salaki teu rek nanya apa majikanna eta ge teu boga duit eta kasurupan eta ya dari bangun orang nyaritakeun seputar ilmu kewalianana
tertera di ilmu torikohna ayah Jawa ayah, di Banten ayah, hanya orang tertentu tuh bisa dijual belikan kitab etak mah mimiti nyana guru kemudian perintah dan lain sebagainya ayah lengkap mentak sembarangan ayah masa sekedar cerita hati-hati orang ziarah ke Sultan Banten ketika nyana ngabeat nah iya ngabeat nah itu teh aya tata cara urang kuari lamun ziarah aya nu meunang nukangan nyana aya nu teu meunang urang ziarah gitu aya nu meunang nukangan nyana aya nu teu meunang eta kan pos kitu hese tah urang ketika ziarah mendeuleuh misalnya aya seseorang ziarah nukangan ulah kaget berarti Syekh Maulana Hasanuddin aya di hareupeun jadi makam mah tinggal makam ya nukangan makam berarti keur berhadapan tak kaji pendi osok itu nyana jadi sok nukangan makam nyana teh akhirnya kasurupan jadi sok nyana masuk gitulah para jamaah walaupun segerintil geus kapaham oh seperti eta lah jadi kubahayana jadi kadang-kadang orang makan DP di hari punana kudu menghadap emang kudu gitu di kelas kurang di kelas anu leuwih luhur deui kumaha kapanggihna sebab urang mazahir kudu menghadap ketika batur adu rohna menghadap geus lain make zahir deui malah Ki Umar Rancalang lamun zarah ka dieu tilok ka dieu nya tilok asup nya nama cukup di kajauhan sebab naon isin cek nya bebeja mun ditanya kunaon kiai tara ka isin orenganan kapanggih di ditu nya nah maka tadi kula nanya aya Hasanuddin eueuh nah eta geus teu kudu ka dieu di warung kopi cukup Hasanuddin eta gitulah seputar wali nah maka tadi kula ditanya apa dek asup apa teu kumaha kabeneran anak bae asup bae alhamdulillah teh asup bae oh masalah wali mas sarua bae ngan kulantaran lobaan atuh dek asup bae jadi lobaan sedukun sok pasedak-sedak cukup di luar bae di dieu nya ieu geus alhamdulillahirabbil alamin kabari dek asup ka dieu mah bisa make dibuka kuncina hayang asup ka jero bisa ditabrak rawang ya kan babari nu jelas malain gitu ya lobaan mata kula teu memohon lantaran lobaan cerita seputar Kesultanan Banten luar biasa menarik ngan orang cukupkan sakieu setelah iya orang ya Robibil kemudian orang menuju Caringi orang bareng jaraknya ya. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum.